Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan, insyaallah sing kuring kalayan digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakananda sareng Apiki bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementawisma insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utamina mah tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayuna mah tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Sunda nu mulia, sumanggawang cobi teraskeun deui serial dongeng Sunda Jaka Wulung. Hapunten kasuhun bilih telat teuing. Margi aya sakedik pada melanu sanesna nu tiasa disebat sarupi mitra. Tapi insyaallah Jaka Wulung mangga wang teras lajengkeun dugi ka puluhan malih tiasa bae ratusan seri mitra. Sumangga. Mitra Sunda nu mulia, kocap kacatulkeun harita teh tegalan ampuh nu kacida ampah tur negelana. Di eta wewengkon pileuweungan geledegan geus jadi mangrupa hiji pakalangan pikeun ijen padungdung patutunggalan. Kalayan garis-garis nu geus ditarangtukeun ku nu ngadu jajaten. Sedengkeun tirada anggangna nyaeta ti palebah satukangeun tatangkalan nu pating jeleg-jeg sarta kakayon rerembetan saliara nu ngahunyu di dinya teh ngagarimbung warga padukuhan. Di antarana oge aya saurang tangtungan neulah ti Dapin jeung sobatna manehna nangtungna teu pati jarauh. Sedengkeun Nyi Asih mah manehna teh disatukangeun hiji tangkal kiara jangkung nu teu pati anggang jeung sesepuh eta pilemburan. Maranehna sarua pada hayang marengan Jaka Wulung. Bari setengah ngalajuan kumaha ketakna patelak 2 jawara linuhung nu elmuna sakti manggulang-mangguling. Bari sabagian mah pada tatan-tatan sayaga lantaran ngarasa inggis kubisi rempan kusugan yen Jaka Wulung dina hiji mangsa bakal kadeseh kudu jadi lawana. Maranehna geus siap sayaga teu lesot nyekelan pakarangna sewang-sewangan, malah mandar saupama dibutuhkeun bisa sagancangna digunakeun pikeun ngabantuan. Tapi Mitra Sunda nu mulia, boh nu tarung padungdung. Pon kitu deui nu ngagarimbung satukangeun tatangkalan tur kakayon. Saurang ge jigana mah taya nu mirengkeun, teu bisa nitenan ngarongheapna tangtungan liana. Nyata hiji dedegan liana nu jangkung sembada, kalawan teutepan panon nu seukeut mencrong kapalebah nu padungdung. Tapi eta teh jigana mah lain si Blata Laras alias si tukang meti kembang muridna eta Jawara Demit. Duka teuing saha eta teh mitra. Manehna terus nitena nu padungdung. Utamana mah kana gerakan-gerakan nu dilakukeun ku Jaka Wulung. Eta dedegan teh duka di pihak nu mana. Lamun aya kasoran di antara eta 2 jawara tangguh-tangguh,
Dukan mana nuku manehanana bakal dibelaan. Seurina nu sumupera jeung aheng naker. Nya kakak matak nyingsieunan balarea. Siga nama eta seuri teh kaluar tina hiji tolobong anu ruksak. Tapi mancerkeun hiji galura nu mampu bisa ngageterkeun hawa di eta sabudeureun wewengkon. Malah para warga nu nyarakseni eta hal nu nyararumput teh kurang leuwih puluhan lengkah anggangna. Ngarasakeun yen dadana semu bararaal. Dada maranehna seperti nu digosokan kudang daunan nu keusrak tina tangkal Ki Hampelas. Tapi beda deui pikeun pamuda nu lolah Jakawulung. Jawara ngora teurah putra Pajajaran. Pikeun maneh nama eta sora teh teu beda ti sora manusa umumna, sora nu wajar. Kidulur. Saupama memang bener, kidulur ngan saukur ngogan ka kaula. Nah aku mah pangpangna. Pangpangeusi pasiringan. Penduduk pakampungan. Maranehna nu kudu nyidem hiji kasieun tur karempan. Nu sabenerna mah teu perlu. Tandes naker pananya ti Jakawulung. Deui eta jirim demi tehnya kakak. Yo, budak ngora. Dengekeun kumaneh. Yen eta sakabeh reka perdayangan rarancang murid kaula. Nu memang manehna teh masih kacida bubudakeun. Kitu deui. Kanyahokeun ku ilaing. Yen dina perkara menta seba sempar wanoja. Nyaeta hiji budak kawen geulis. Eta ge lain kata kaula. Estu rarancang murid kaula. Kisila. Saha kirana ngaran murid Andika. Jakawulung tumanya bari neutup seukeut ka eta jawara demit. Budak ngora. Tong api-api teu nyaho deui. Lantaran Andika ge tang tugus apal. Manehna kungsi nyarita ka kaula cenah. Manehna teh wawuh ka Andika. Ieu, manehna budak ngora keneh. Memang masih rasa peheuleuyan jeung wanoja-wanoja gulis. Jigana teu jauh beda jeung Andika merenya. Ceuk jawara demit nuding ka Jakawulung. Jakawulung teu kapancing ku eta kekecapan. Kekecapan si jawara demit nu estu neueulkeun ka manehna, nuduh ka manehna sarua ketak jeung talajakna jeung muridna jawara demit. Ku kituna Jakawulung teh jadi ras inget ka hiji ngaran. Bener dicaritakeun we dulu. Memang kaula kungsi heureuyan jeung hiji budak ngora. Cenah mah eta budak ngora teh ngaranna Bratalaras. Bener. Teu pindo. Bener. Si Bratalaras alias Ki Jawara Peti Kembang. Memang manehna ngaku boga jijuluk eta si tukang kembang ti Gunung Cakrabuana. Rupana bae. Manehna teh bener-bener masih bubudakeun kacida murid Andika teh nepi ka kudu ditangtayungan. Kudu dibelaan kudu jadi guruna sagala. Andika ti ramo-ramo iblis. Ceuk Jakawulung tandes naker nyaritana ka si jawara demit. Memang mita Sunda eta tangtungan jawara demit teh tayalian ti si ramo-ramo iblis. Manehna teh guruna si jawara tukang meti kembang ti Gunung Cakrabuana. Nu deui-deui laju ngabarakatak seuri.
Budak ngora, nu sabenerna mah kaula teu hayang nangtang ka Andika. Kaula hayang soteh ngayonan Resi Bujangga Manik alias Resi Jayapakuan. Lantaran tileutik keneh kaula geus sering mireng ngaran eta nu kawentar kacida ka mana-mana ngan hanjakalna. Dina mangsa kaula geus siap sayaga pikeun ngayonan bitotama jeung manehanana. Manehna malah ngundulkeun diri ti dunya pasilatan jeung kajawaraan. Cenah manehna ngaleungit ti dunya pasilatan. Kaula masih ngarasa penasaran. Siga kumaha mangguling-manggulingna ka Sakten Bujangga Manik. Deui-deui ti jirim demit nyaritana tanda snaker. Mitra ku caritaan kitu Jakawulung laju mencrong seukeut ka si ramo-ramo iblis. Ku eta caritaan pamuda motekar nelah Jakawulung laju mencrong seukeut ka palebas si ramo-ramo iblis. Kalayan nyarita nu tandes kacida. Kidulur, Andika ulah ngalindur pabeberang. Saupama kuring ngadangu kekecapan kidulur. Yen sabenerna mah kidulur nyaho apa di mana padumukana guru kaula. Mama Resi ku Andika geus dikanyahokeun bumetahna. Tah kidulur, wayahna kaula bakal nyarita kawan tandes. Saupama eta hal memang kitu, nu jadi pananya kaula, nah kidulur teh bet gana-gana ngajorag ka pilemburan. Nah lain ngajorag bae kaditu ngadegdeg ka padepokan ki guru. Tibarto kene. Ku alatan ieu, kaula bisa nyieun hiji kacindekan. Yen sabenerna kidulur gigis miris atawa sieun kacida ku guru kaula. Sapeda meureun kidulur ngarasa yen ilmu pangawruh kidulur. Tayana naonna saupama dibandingkeun jeung Mama Resi. Walon Jakawulung bari satengah ngarenyu, satengah ngeyehkeun ka si ramo-ramo iblis. Ngadangu caritaan Jakawulung, dak dumada ka pireng sora pating kereketna sora huntu-huntu si ramo-ramo iblis. Jika namah bakating ku ngarasa jengkel nu lain lumayan. Manehna asa kahualkeun ku kekecapan Jakawulung. Ye. Budak sombong. Budak nu purah nyieun omong kosong. Andika loba teu ngabatut. Ye. Kanyahokeun ku Andika. Yen sabenerna mah kaula memang mancing Andika ku cara nyingsieunan urang lembur singkur euy. Urang Mandala Singka, lembur nu jauh kaditu kadieu. Nyaeta ku cara nyingsieunan urang lembur singkur. Tujuanna taya lian. Sangkan guru Andika nyaeta Resi Bujangga Manik manehana turun gunung. Sanggeus manehana nyahoeun yen murid kameumeutna ngajajapang ngajampana bugang. Jakawulung ngaranjug mireungeuh eta kekecapan. Sumawona saterusna mah aya hiji hal nu matak helok. Lantaran dak dumadakan si ramo-ramo iblis manehna meberkeun leungeunna. Tina tungtung ramona kalaluar kuku-kuku nu estu matak pihelokeun jeung matak pikagimireun. Kalayan dicaangan cahaya bulan, kuku-kuku si ramo iblis semua harerang. Mantulkeun hiji cahaya, jigana eta kuku-kuku teh dijieun tina sabangsaning logam, sarta logamna geus tangtu sarupaning logam waja. Bener-bener matak heran ulai lumayan. Nah bisa sakitu ahengna. Tadi teh mitra jelas pisan. Yen ramo-ramo iblis taya kukuan nu sareukeut siga kitu.
Tapi kiwari, eta kuku-kukuna teh ngadada kalaluar maranjangan. Jeung deui lain kukuna biasa nu dipiboga ku manusa ilaharna. Kajaba hiji kuku-kuku nu mangrupa wajah nu kacida wedalna. Jika mah bener dongeng nu sumebar di balarea. Yen jawara nu neulah si ramo-ramo iblis mah lain manusa biasa atawa lain manusa. Manehna bisa dicaritakeun tayalian mangrupa iblis bungkeulekan. Saterusna meja kawulung gancang manehna bisa ngajudi kalawan Surti. Yen tungtung kukuna si ramo-ramo iblis. Talian tiwuh rilapan malikeun cahaya bulan purnama nu eta teh negeskeun sakumaha seukeutna eta kuku. Oge ngandung warna semu-semu kuleuheu nu estu matak pikagimireun. Eta warna nu kuleuheu mitra semu ngeuyeumbeul geus tantu sarupa racun nu kacida ampuhna. Tapi sageuwatna jaka wulung nyimbutan rasa kakagetna. Eta pamuda satekah pola ngajak ngomong deui ku wanda carita anu biasa bae. Kidulur, kieu bae. Ye, saupama bener-bener Andika hayang hayang patepung jeung mamarsi guru kaula. Yap, ku kaula kidulu dianteur. Kitu caritaan pangajak ti jakawulung. Tapi kumaha ketakna atau balukarna pikeun si ramo-ramo iblis mitra. Tumerapna estu luar biasa cenah kekecapan jakawulung. Nada pangajak nu wajar bae ti eta budak ngora. Tapi jadi matak ngahudang amarah si ramo-ramo iblis. Budak adigung adiguna. Andika bener-bener nganggap sepi jeung nganggap remeh kapaguron Gunung Cakrabuana nu dipupuhan ku kaula. Mitra nu saterusna mah ampir bareng jeung rengsena kekecapana. Si ramo-ramo iblis ngepeskeun ramo-ramona nu dilapisan ku wajah wedel. Ya! Hal ieu teh ngabarukarekeun ngahiukna hiji angin panas nu nebarkeun bau racun nu kacida bangsangna. Sanajan ngan dikepeskeun cigangan seukur ku gerakan nu lelewodeh atawa lelewora. Eta tetela ketak geus hasil hiji kepretan atau geus ngahasilkeun hiji kepretan ngandung hiji tanaga nu kacida rosana. Saupama ngahanca kana awak urang, geus bisa dipastikeun yen awak si korban bakal kabeset ku ramo-ramo si ramo-ramo iblis. Jakawulung geus sadar sasadar-sadarna yen eta panarajang lain ngan sakadar hiji kaulinan, tapi estu ngandung hiji gempuran nu matak ngabahayakeun kana dirina. Jawara budak ge langsung Surti yen si ramo-ramo iblis lain tokoh nu sambarangan. Kakaramireng ngaranna oge balaria geus bibiri-gidigan cirining sieun nu lain lumayan ka eta jawara. Tapakna di jagat pasilatan ditangaraan ku Rajapati nu mutuh matak pating puringkak bulu punduk lantaran ku katalangesana eta jawara iblis. Mitra Sulan Mulia, jawaran las ramo-ramo iblis mampu ngabelekan eusi beuteung manusa siga hayam nu kurah koreh dina taneuh. Jakawulung kungsi ngarasakeun kumaha kahebatana si Bratararas alias si peti kembang ti Gunung Cakrabuana muridna ramo-ramo iblis. Anu harita teh memang teu gampang kacida meruhkeun eta jawara iblis muridna. Sarta kiwari guruna si Bratalaras nulah si ramo-ramo iblis nu katelah kacida talengesna. Jeung deui geus bisa dipastikeun yen wawasena jauh di saluhureun nu jadi muridna.
Para mitra, ngan alus nate, jawara budak nu nalah Jakawulung, lain budak nu harita patutunggalan jeung si Belatararas alias si jawara peti kembang ti Cakrabuana. Ti mimiti eta ijen patutunggalan, Jakawulung tetelah geus mampu kalawan hade ngalipat gandakeun elmu pangaweruhna dina hiji kajadian aheng di wewengkon nu salarang Panjalu. Jeung tangtuna bae dina panglelerna Resi Bujangga Manik nu sakti manggulang-mangguling, elmu silat kanuragana geus ngabelesat katataran nu hese pikeun ditandingan. Sanajan boga angkeuhan siga kitu, Jakawulung deuk tetep tarapti tur iatna. Manehanana bakal salilana ngabalitungkeun tiap-tiap risiko masing kumaha oge leutikna. Ku kituna, eta jawara ngora tengah gentak manehna ngacoret ngepeskeun panarajang si ramo-ramo iblis. Bari sret, Jakawulung maut pakarang andelan. Kudihiang corelat sakilat geus tatan-tatan deui ku jurus ampuh golong maung. Jakawulung ge ngahindarkeun awarna pakarangna jeung kuku-kuku si ramo-ramo iblis. Eta jawara budak mitra, manehana teu gana-gana ngandelkeun kaunggulanana tina tarung tanpa sora tadi. Sasatna manehna teu bisa naker sakumaha gedena kakuatan nu disidem ku si ramo-ramo iblis. Oge kumaha rosana tanaga lapisan eta jawara. Sarta oge kumaha hebatna daya gempur jeung daya tempur tina jurus-jurus na jawara iblis. Kulantaran kitu, cerelat manehna ngagentak tatan-tatan tul waspada permana tinggal. Hiji ketak sayaga jeung kawaspadaan ditingkatkeun katataran nu pangluhurna. Jiga namah mitra teu aya deui tata pasini, taya perlu ngabar jurus-jurus nu munggaran pikeun ngalalanyahan eta ijen patutunggalan. Duanana jawara ka hotel laju pancuh pating bedega pada taki-taki sayaga pikeun hiji ijen padungdung patunggalan. Dina tataran elmu kanuraga nu luhung kacida bener-bener hiji tarung padungdung nu teu biasa. Tembong tina sungut si ramo-ramo iblis kapireng sora nu ngaheos. Sora nu ngaheos. Jakawulung jadi ras inget sora nu sarua tina sungutna si Belatararas. Tapi sora nu ngaheos ti guruna ieu kapirengna teh leuwih ngagimirkeun. Sada sora nu kaluar tina sungut naga nu badag. Sakedet netra ku Jakawulung ge geus bisa katiten yen tina sungut si ramo-ramo iblis ngaheboskeun sarupa seuneu. Tapi bisa bae ngan sakadar pangjeueung nu pinuh ku kakaget nu pohara nu dibalukarkeun ku sora ngaheos anu pacampur jeung duka teuing elmu siluman siga naon. Tapi jelas yen bareng jeung heosna tina sungut si ramo-ramo iblis ngabalukarkeun hiji hawa nu ngahebos nu kacida panasna disabudeureun eta wewengkon ijen patutunggalan di leuweung geledegan. Kacaturkeun mitra, masyarakat Pilemburan rada malundur oge. Sesepuh kampung ngawadian ku harewos bojongna kawaragana. Euy. Mundur euy. Rada jauhan euy. Anggangan pakalangan euy. Oh mangga Pak, mangga. Wayahna. Ulah hareup teuing kidapin. Oh mangga kesubuhan. Mundur euy. Mun bisa mah euy satukangan tatrangkalan nu gede nu badag.
Sangkan urang kahalangan tina panarajang, eta hawa iblis nu kacida panasna. Mundur! Mundur! Itu deui. Sesepuh nu deukeut ne Asi atawa Neng Asi. Harita sagancangna ngarewak eta leungeun wanoja. Sangkan mundur sababaratinna kabelah tukang. Tapi Nyi Asi teu laju mundur. Manehna teu ongget-ongget, teu gedag buuk salambar. Hayang nyakseni padungdung jawarangora nu ngabelaan manehanana mitra. Wangsul deui ka tempat pakalangan. Jaka ulung geus nandeskeun dina buang bakal untupan saupamangan manehna nyanggeyengkeun awakna. Manehna oge kudu malenodkeun ka beulah sisi kurang leuwih 2 rengkah. Nyata pikeun ngaanggangan nyebrotna hawa panas tina sungutna si ramo-ramo iblis. Ku kitu oge hiukna mah masih karasa nebak beungeutna nu nebarkeun bau racun bangsang. Sarta taya waktu pisan pikeun jaka ulung nengetan akibat tina nyebrotna hawa panas nu belesur. Ngahebos dang daunan satukangeunana nu laju kaduruk geheng. Dang daunan mitra, dang dahanan jeung rangrangna laju tarutung pating kulapes maruragan. Kocap si ramo-ramo iblis. Manehna teu mere tempo saeutik oge ka jaka ulung. Ya, cerelat. Manehna gancang meberkeun ramo-ramona sarta manehna ngangkat suku katuhuna nu katuhu nepi ka nekuk. Sarta teu anta parah deui. Kalawan ngan sacerelat nakar. Sebut. Ya. Jawara iblis luncat ngadiuskeun hiji panarajang nu rongkah kacida kalawan ramo-ramona nu meber ka palebah awak jaka ulung ti 2 jurusan, ti 2 madhab. Ya! Memang mitra, si ramo-ramo iblis teh ngadeg setengah-setengah deui manehna ngayakeun hiji panarajang. Manehna ngabelesurkeun gempuran anu kacida rongkahna ku elmuna nu pamungkas. Ilmu pamungkas, ilmu ramo-ramo naga iblis. Ya! Gerakan kacida cepetna jeung kacida matak matenina. Jauh lebih cepet jeung leuwih mateni tibatan dibandingkeun jeung jawara nu nelas si berata laras. Jaka ulung ge tangtu bae sangeuk ari sakadar jadi bulan-bulanan si jawara iblis. Manehna embung jadi sasaran empuk kitu bae tina eta panarajang. Cian! Ku kituna sacorelat manehna ngareundeg. Ngajadikeun awakna nu beulah luhur lolos tina gempuran si ramo-ramo iblis. Bari ngepeskeun panarajang teh kawan cepet naker. Jaka ulung nu bleskeun ku dihiangna ti beulah handap. Ya! Berasat! Rada doyong. Sejam apa gerakan lawana nu ngarah kana palebah pigulangna. Eta gerakan merlukeun daya pangijir nu kacida titena jeung kacida luhungna. Lantaran lamun leungitkeun tempo sarta dina ngarahkeunna teh nyoledat saeutik bae. Tinangtu pakarangna bakal bantrok jeung kuku-kukuna si ramo iblis nu dilapisan ku wajah. Si ramo-ramo iblis ngaranjug kacida barang mireungeuh kumaha cepetna gerakan jaka ulung. Sakaligus dina hatena mah mere hiji pamujin luar biasa ku kahebatan gerakan si jawara budak. Asana manehna kakaraeun di dunia pasilatan panggih jeung hiji lawan nu kacida ngorana tapi tingkat pangaweruhna atau pangabisana estu matak ngagetkeun nu jadi lawan. Nu manehna teu bangun gampang ngenaker ngahindarkeun jurus-jurus ampuhna nu munggaran. Ku si ramo-ramo iblis kapaksa kudu diaku. Yen wewesena pamuda nu leuwih jaka ulung teh sama sakali teu akur jeung pangijir manehanana.
Lantaran cek murid namanya nyata si Bratalaras, manehna bisa ngira-ngirakeun tingkatan ilmu na Jakawulung. Nu geus ngabasakeun dirina salaku titisan Bujangga Manik. Mitra Sunda, tapi sanajan si ramo-ramo iblis geus bisa naker atawa ngira-ngirakeun yen elmuna si jawara budak teh pasti geus ningkat sanggeus manehna meunang beja. Yen Jakawulung dumuk di wewengkon Pontlot gunung nyata gunung sepuh dina panggemblengna Resi Bujangga Manik. Tapi si ramo-ramo iblis teu boga panyangka saconga buuk oge yen tetela ilmu pangawruh ieu budak teh melesat ningkatna jauh leuwih ningkat batan pangjeueung manehanana. Tadina mah manehna nguntuk nguyup naker yen gampangeun maruhkeun eta jawara budak, yen ku panarajangan nu mangrupa jurus pamungkasna ramo-ramo naga iblis nu moal loba kasulitan bisa ngaragrageun Jakawulung. Rupana bae lawanan nu bisa disebut budak satepak teh tetela mampu pikeun ngahindarkeun diri tina panarajangna, malahan mah nekad males narajang kana dirina. Kulantaran kitu saacan tungtung kudihiang Jakawulung ngablesat nubles kana awakna, si ramo-ramo iblis ngagentak ngarobah arah gerakanana. Saluyu jeung sifat naga dina dongeng-dongeng nu dipedar ku balarea, kitu oge gerakan-gerakan si ramo-ramo iblis bener-bener cepet sarta gangas kasida. Manehna sama sakali teu ngeunal kecap ngahindar. Si ramo-ramo iblis ngan ngarobah gerakanana, bari manehna ngadiuskeun deui panarajang ti jurusan nu patulang tonggong jeung jurus nu munggaran. Atuh bagian Jakawulung nu ngaranjug mitra, manehna teu boga panyangka yen si ramo-ramo iblis mampu pikeun ngarobah gerakan sarta arahna dina jurus-jurus panarajangna nu kacida lalaworana. Lantaran cara kitu teh tangtu baengan bisa dipigawe ku jalma nu tingkatan elmuna hese dibayangkeun. Ku kituna, ku manehna kudu diaku oge sakali deui yen ngaran si ramo-ramo iblis jawara iblis sakrabuana lain ngan sakadar ngaran pikeun nyingsieunan warga pakampungan. Bener-bener ngaran si ramo-ramo iblis teu beda jeung katelengesan jurus-jurusna. Mitra dina perkara tingkatan ilmu pangawruhna, Jakawulung bisa ngira-ngirakeun digana ilmu kasakten eta jawara demi teh teu pageseh anggang jeung si Bratalaras nu kungsi ngageterkeun basisir pakidulan. Oge Kiwira alias si pecut sakti nu bisa disebut jadugna ilmu silat kanuragan nu kacida dipikagimirna di basisir pakaleran. Kukituna Jakawulung kudu tarap ti permanan tinggal sarta bener-bener tangginas jeung rikat dina ngayonan unggal laju panarajang si ramo-ramo iblis. Mitra kukituna di eta wewengkon pasisian pakampungan tengah peuting sepi jempling geus campuh hiji ijen padungdung patunggalan nu kacida rongkahna pikeun rahayat pangeusi pilemburan nu nyarakseni eta bitotama mah ngan katembong pating kolebatna dua kalangkang warna hideung nu pating corelat pating kolebat laju puputran awahing ku cepet-cepetna gerakan-gerakan maranehanana. Gerakan-gerakan nu memang lir baling-baling nu muter kalawan cepet nakar sarta teu bisa katiten deui gambar atawa ukiranana dina eta baling-baling teu jelas nu mana sebenarnya Jakawulung jeung nu mana sebenarnya si ramo-ramo iblis bakating ku hebat-hebatna eta padungdung patutunggalan nu tembong teh mitra
ngan pating kolepatna jeung pating corelatna dua kalangkang hideung nu silih belitan silih kepeskeun paralejang tapi kalan-kalan mah kabireungeuh ku sararea balarea siga nu pagesek-gesek pikeun ngadu jajaten jeung kakuatan ti eta dua jawara. Atuh mitra, masyarakat pekampungan kalayan diluguan ku tua kampung maranehna sangkan rada malundul lebih jauh deui ti eta pakalangan lantaran bisa dipastikeun eta pakalangan padungdung bakal tutung geheng ku ayana ketak panerajang jeung ketak-ketak jurus nu diabar ku dua jawara. Sawatara eta oge mitra sakali-kali dahan-dahan tatangkalan disabudeureun eta wewengkon utamana mah dina lingkaran atawa dina sabudeureun ijen patutunggalan pakalangan lumangsung kapaksa kudu narima nasibna nu naas. Dahan-dahan tatangkalan badag jeung leutik loba nu parareunggas sarta disagedeng parareunggas oge pating belesur maruragan sawarehna sabagiana maruragan oge tarautung ku jurus-jurusna si ramo-ramo iblis nu ditarajangkeun nu weleh teu keuna kana sasaran nu jadi lawana. Upadi dangdaunan mah komo deui sabangsa dangdaunan jumlahna geus teu kaitung lobana. Pating sulabreng nuturkeun angin balukar tina tarung tingkat luhung. Pating saleber, pating belesur, saatan marulagan dina kaayaan tutung geheng mitra Sunda nu mulia. Cag mitra Sunda nu mulia, hapunten bilih dina ngadongengkeunna seueuting kalepatan bubuhan sanes ahlina. Atur nuhun karena perhatosan para mitra Sunda nu mulia. Oge hatur nuhun kakersana nu nyeratna nyaeta Bapa Hermawan Aksan. Sumangga mitra Sunda nu mulia. Mitra Pasundan, cag heula rupina sakitu heula mitra. Insyaallah sanes waktos wangtu bitrasieun deui. Serial Silat Sunda karya Bapa Hermawan Aksan kalayan naskah Sunda ku Kang Soni Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kehilafanana. Mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng. Sumangga mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.